wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah, orok anjeun anak anjeun idza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun. Ngaranan Muhammad, masya Allah karim, satuhmadu 'uqbah bakal terpuji gerage. Antek di ngaranan lah Muhammad diketos lamun aya nu lahir ngarana lain Muhammad diketos. Lamun lahirna bulan Februari Febri, lamun awewe lahirna Oktober Octavia Kolopeking. Tahir lamun lahirna Desember Desi, lamun Agustus Agus. Masya Allah ngaran eueuh masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah, Muhammad Agus, Muhammad Supendi, Muhammad urang mana teh Supendi teh? Urang Vietnam Supendi. Nah, pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah, make Abdullah, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teh bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babil saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantrinya. Urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kudunanya Wigo. Tapi di dituna Wigi ngana panggil ke di akhirat ti heula. Lamun Wigi doang angel nyana mangkana geus panas pan polisi teh aduh wah ujianna digarang di akhiratna kieu panas nyana tah. Tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi, Muhammad Wigi maju ti heula. Maksudna mun ka sorga ti heula, ka neraka ti heula. Oh masalah. Daripada nungguan kebal. Nah, sarua Pendi ge. Muhammad Pendi maju. Kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulana ieu mah. Pantesna sepakat ieu mah. Neraka aneh. Heran kula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana. Teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih, Masya Allah. Tah, cek saha neraka teu panas. Oh ti dituna. Neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atuh malah wali lain. Kiai lain panas lah. Nah, wasammi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad. Manta kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema baju aya ngaranan, samping aya ngaranan. Lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama. Tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah, nu Asmaul Husna make Abdu atawa
tendenan awalan Muhammad atau Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia, para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka kiai, ka Ki Uding coba ieu menta ngaran kula. Oh sia, bukan ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa beuh. Bungeun tah masyarakat. Bung atau Isa man tembung masih Musa bungeun hayang Jeffrey bangsa kari itu tah Freddy teu daekeun kuari baheula atau tafaul ka para aulia Allah ka para ulama Nawawi di urang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngangaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi kuari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya kaya urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui urang kuari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan